para dewasana naon aya di dieu sategesna kaulah kautus kumaha guru supaya nepungan dulur saguru anu geus gumanti aji ditinggal mani aturna di tengahing perjalanan sangeusna siltanya jeung pamanegara ieu teh cenah keresna paeh dilantarankeun budak-budak Arjuna sawadina kaula tepikeun nyingkeurkeun dengan baju ken sakatuh nangtukeun nasib bela kanu jadi dulur saguru anjeun Arjuna dek naon anjeun sawa-sawa eueun bakal bela ka Kresna lintang ti kaula geura singkihkeun dengan baju pegatkeun buk salamar keluarga ti satetes pisah nyawa tina raga papisah antara nyawa jeung hirupna teh halangan paturai antara hirup jeung wujud teh halangan buang ajar tegalara memang pati memang panyar talil mawawa talil mawar lagi yakinkan ya umama rep kedel saulira Arjuna napantaya ingkang kenal lilin lagi gomera mapa Satria, wah, sahaja marudek ngalang-halang. Memang kaula rubakan nangsukeun nasibna telah keur si tresna teh kadarna niwara. Sama-sama arina. Urang para nangsukeun nasib. Pamanegara, goblon. Pamanegara, goblon. Sama simpen layonna Kresna ka karaton. Nuhun ninggih datus sini daun. Jiwamu ke Jawa itu. Sama-sama Arjuna. Iya. Siap. Iya. Kersahyan sumapara Arjuna ingkang dipun jamak dening Raden Putra Batara Dewasanga lajeng dipun balang kumlayan si Geganawiati anyasang di Megamalang mangke hing Arjuna bakar ragrag desa tengahing alun-alun usir daya amarta aduh Arjuna anak kujang ngamuing itu Gusti Pangawulan dialungkeun ucuk kokoleaban kitu kumaha bae dewek geus jadina ujang amuing satria ti mana teh Yesu ha itu ai kumaha aing geus kieu balik ukur nyorangan sahan dituturkeun jalan poho deui teh. Hah? Ari balik goreng patut dewek teh. Aya satria anyar di gunungan dewek dialungkeun ai teh bela jiga dewek teh bela di daging kanu jiga di gunungan. Hah? Nah nyingkikeun dengan baju wae kitu dewek teh gelut hayang nyaho. Icip-icip wae gitu. Satria. Ya dewek aki-aki hiji pawongan ieu.
tengenah nempo dulungan tepika dialungkeun. Hah? Urang mana anjeun? Semar kuda tolong mana? Ya, hayang hagelut jeung aing saha ilain kaulah ngaran Batara Dewasanga. Hah? Batara Dewasanga. Naon alasan panadunungan pula tepika dialungkan kitu? Aya hubungan naon anjeun jeung Kresna? Isipkeun nyaho kaulah teh dulur saguruna Kresna ti pasantren Utrayana Gopa. Nah, halau buruk milumijah kitu piritan milnogan. Ya, kami pawangan aja. Memang kaulah nyaho anjeun teh Semar ulah kuda pawangan Arjuna. Piraku anjeun teh di kono tepika milu teuing. Kadunungan usak itu liurna. Ya, kami balik ke nyaho jalan malang-malang mulung tangtu. Goreng patut kami balik tanpa bela kadunungan. Coba-coba hayang nyaho dunungan dialungkeun ya aki-aki ya. Goreng patut aing piraku kana gaji mana. Karena upah manang dina masa tangah pitulikur ai kadunungan sebera paehnya paehnya. Hah? Dek naon anjeun? Gelut jeung aing hanya. Dek benyang sabara rono hayang nyaho jeung aing. Aduh, nya atuh teh halangan. Iya. Iya. Agona. Iya. Semar dipun jaman, lajeng dipun palang dening Satya Batara Dewasanga. Amun. Surah Semar Badranaya samianya Sang Cimega Malang. Mangkehing bakara gerang di alun-alun. Usir dayeuh nagara Indraprastha. Raden Batara Dewasanga ngikiskeun panangan rasukan silakan tengen maksad langsung pikeun nyungsi di mana aya nafsu badak kalayan isi kibung dina mangsa nyani warak nutangku sebab lumampah bakal dedes kaswiji panita anu linggihna di pertapaan sumur halimun margi aya panita kawentar anu was kita punuing apa-apa kakasih nama panita Dermaseta anu diduga kawit nafsi mana ieu panita anu luhur ilmu cemara pamalas hantun lampas sisa pengasing mari gantos kami nur sisa kota pawontening nagara siluman sebab negara Medang Gulung pasang negara abdi bisi Sang Si Maha Prabu Kalajatong hedek pangadegan jangkung dawuh Si Mardana bewa siam saya yang ngapas semon lirbang barongan si mana sasauran pentas tengor nutrahnya dipun parek dening Engkang Rayipati Kalabadra boten kantun senapati ngalaga kala dentalan sagaya wajah bala tentara anu diwangun ku bangsa di kala sendono kala sembini kala truwisa kala trupisa apa medhalepun Maha Prabu Kalajratong medhal kadya benen rakang
coba merenya tutup pada karo ingsun mangsing parekrai uraya nu kantun sadayana kuring dateng coba carukan sikala dana abdi gusti Masukkan bibilasan Nangabelan totosan Pecahan depan acara Kalau terkait bangsa Perwiraan utama ngahaturkeun semua diterima kasang istri paling dia kalau pesan padori Payan tradisi muntasana Hati
Prabu singlar kaliwawang tepian Mangku Prabu lagi ingkang pada dagang rasa salkang ingkang sami pada sikap penantang sir jaga pinitan rasa panalim lagi ya penirakan sami pada pinara di pagelaran Jawi Karaton Kajunan negara Medang gulungkan katus raja negara bibisisan terima Prabu Kalajapur remagan lan pati Kalabadra Pusten kantun sadaya wadya batara nganti kamangkaten Pati ingsun lagi Kalabadra lan sadaya wadya bala tentara coba-coba merenya tutup pada karo ingsun mangsing parek akang sono rayu bagea sadatan dulur-dulur nu ngagagar iya bener nggak terus mapa bagus tuh nyimpan dengan Sri Paduka dalam launi ini hai terima mapa bagus syukur baik Tupino damel Gusti Wanyuk sumangga kaula nyangakeun semerah wanyuk Paduka diterima semapa bakti kau ya abdi Gusti ngahaturkeun semerah wanyuk Paduka ya hai diterima ya abdi teka kantun Gusti kulian nya kalayan kalina eta Purwadampa Gusti nyaur badaya pikir saeunaon Gusti kulian Tupi do damel Gusti kulian ti abdi ge jagakeun sowah baktos Gusti hai syukur bade aya dana naon Gusti bejakeun bisi aya jelema gelo tuku hantu pai wai ngantos pada aya naon ieu hai kieu sategasna pangati saur lain waktu diundang lain masa eta saperkara kaula dek negerakeun ka sono ka dulur-dulur kaduana ti eta tina naon rupa kasalahan gede jeung leutik sih maklum anu kapenta sajabana ti kitu teh kurang jeung teuing aya kanu bakal dibaramikeun kapan dina masa nu geus kaliwat akang teh eta mikarep hayang boga permeswari anu geulis kawanti-wanti anak kabina-bina lucu kaya anu meruban kitu katarungan tumutkeun katerangan eta hiji tokoh dukun anu tangtu cenah anu kasebut putri geulis di jagat raya lintang ti Sumbadra saharita akang nugaskeun ngiwat Dewi Sumbadra anu ayeuna geus aya di karaton nu tangtu geus kana sabulan setengahna tepi ka kiwari tapi atuna hadina mangsa ditepungan ku akang cek dikawin tetep nolak kitu katangtuanna teu boleh nolak kana pamenta nu tangtu nyangkilang ku akang teu ditawaran naon rupa kahayang nah palai di Kang Galung ku mas inten berlian sabaraha kilo upami tuangeun naon nu kapunut tapi tetep nolak pamenta akang teu dilaksanakeun